Tuk duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mohon. Satu acan dipedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun nya tos like, komen sareng subscribe nanya mugiha channel Dongeng Nusantara beuki nanjeur wae mohon. Di mana wae ayeuna mugia sarehatnya sadayana sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Dinten ayeuna teh urang raskeun deui nya karna di Bandar Bangkong mohon bagian kagenepnya nu dianggitna ku Bapak Sukria Johana. Kumaha atuh ieu lajengna cariyos mangga urang kawitan. Ae Aden parantos lami Aden teh ceuk ramana euis awang parantos mama parantos ceuk karna di semu nu isin derak-dak we ramana euis awang ngobrol tina sagala hal nya kitu deui Raden Suntama anemer palsu oge ngobrolkeun tina hal sawah mangrebu-rebu bau tegal widak-widak tumbak lubak-libuk kebon lobak ramana euis awang taya timburu rek ditipu taya hate rek dierete lian ti percaya kana beja yen Raden Suntama hiji anemer anu beunghar. Lila-lila karna di nanya mama kumaha nya perkawis anu tadi teh mama mohon hoyong terang we atuh si nyai teh daekeun kitu mama. Parantos ngan Aden kantun milari we atuh waktosna nya anu sae we atuh milarian anu sae waktosna tidinya karna di ngaharewos karamana euis awang pokna ih mama abi teh ih saterang-terang nama hoyong ngadoja heula ieu teh ka putra tah ieu artos teh bapak mama 8 perak tampi mama anggun hajat ieu mah sarta carioskeun we yen ka putra kitu yen abdi teh ngan masihan sakitu aduh tah aya deui ieu teh mama upami putra nampi tangtos heuleut 10 dinten panginten mama nya ti saparantosna nikah yah sadayana ge raja kaya abdi kayaning kuring kayaning sawah-sawah kebon-kebon gedong-gedong segelna teh bade digentos mama ku ngaran putra ieu teh sumawonten we ari artos mah abdi mangan moal ngagaduhan sarebuk samerang mama bulu oge kitu teh ya geus kanyahoan atuh yen putra teh sanes cinta kana bandana mama tapi kana badana jabi dipasrahkeun raja kaya teh hoyong we atuh abi teh babantunan nikah teh ih nyarita teh aduh dibantuna eta teh mama
emas inten wungkul kirang langkung aya meureun mama 17 ribuun. Aduh teka bantun mama, hapunten mamanya. Mangga Aden, nampi ieu ge katampi sakieu ge. Cek Rama euis awang harewos sareng ka masjid we nya Aden. Urang gancangkeun bae atunya. Kumaha atuh lamun pageto? Tah, sugan we atuh dinten ge sae di ninggang di dunia eta teh Aden. Sabab naktuna 3 eta teh. Hari abi mah ngiringan mama bae atuh. Kitu hade mama, cek Karnadi. Saparantos ngaraleueut sareng ngobrol tina rupi-rupi hal babakuna anu diobrolkeun ku Raden Suntama Palsu tina hal padamelan anemer sareng kabengharan malah dicarioskeun wawanena sagala waktos parearea omong jeung Tuan Insinyur. Wah, mama waktos Tuan menta teh kai keur picempedeun cenah anu panjangna teh 14 letter. Sareng rubakna 12 gram eta teh mama. Cek Raden Suntama semu nu pinter kana ukuran. Ye puta teh kantos we patorong-torong ku basa Walanda mama. Margi ya hari pecepedeun mah ukurannya teh sanes sakitu tapi kedah 14 koyan ta teh. Sareng rubakna 12 keret eta teh. Ramana euis awang ngahuleng lantaran kakara ngadangu yen keret lain ukuran keur kai tapi keur emas. Ari letter jeung gramah ku anjeunna henteu dimanahan atuh lantaran uningaeun letter mah keur ukuran flosiven bangsa encer sareng gram pakeun ukuran berat barang ta tidinya terus anjeunna naros deui. Aden, aduh punten bae ieu teh mama sanes ari keret mah ukuran emas sanes Aden. Karnadi henteu ngajawab lantaran manehna bisa soteh nyebutkeun keret, gram atawa letter ngan ngadenge ti barudak sakola menak bae eta teh basa baheula keur jadi tukang ngoret. Nuhun cenanya. Ari salang surupna manehna teu nyahoeun ngan rai be beungeutna Karnadi jadi pias reup geuneuk tayohna bae sieun kabuka Rusia. Marjum oge milu bingung da manehna nyahoeun yen keret mah kudu keur emas tapi lain keur picempedeun. Jol be hiji pikiran pangjawabkeun Karnadi tuluy manehna maksadna juragan eta teh kieu jawabna teh nya. Juragan yaktos ari keret mah keur emas namung ari maksudna juragan teh eta cemped kudu nya cemped teh kudu ku kai anu pohara kuatna hartosna hargana mahal datang ka dibandingkeun sareng kana emas eta teh Aden. Oh
leres atuh kitu Aden ari kitu mah aduh ari sugan mama mah nyaker cempet we atuh bray bae banget karena digetihan deui sarta barang ramana euis awang keur bongoh tuluy karena ngacungkeun leungeunna ka Marjum niatna tatabean pawahing ku mupakat. Cing atuh Aden kumaha basa waktos patorong-torong basa Walanda teh nya sareng tuan insinyur cek Rama euis awang semu nu lucu meureun lantaran saumur teu acan kagungan mantu bisa basa Walanda. Tidinya karena silana meni ngabaregegeh nulak cangkeng nyarita dikosomkeun bari teu weleh meta pokna teh de das de cempet de salaceh de kuceh piratin liter ceh hot ceh itu cenanya mun bahasa Walanda cenanya munnya aduh iya mah anu ngadongeng teu acan kantos mun bahasa Walanda aduh iya mah nya ari hartosna naon atuh Aden cek Ramana euis awang bari teu weleh semu nu lucu hartosna teh mama eta cempet teh salah kudu 14 liter cenah mama malah salajengna mah kudu dijawab ku abi cek Marjum pipilueun nyarita nya kumaha dijawabna ku Ujang Enjum teh atuh cek Ramana euis awang bari ngalieuk de gocek ceh cek abdi karena di panona melotot kasih Marjum lah gening Ujang Enjum oge nya tiasa gening saeutik-eutikeun nyarios Walanda nya aduh abong sareng gandekna Aden Suntama atuh pantesan we tiasanya sumuhun mama bubuhan bae deui ieu mah kaduh dunungan pinter pisan ieu mah aduh mata kayung-yung cek Marjum bari nunjuk memendekan. Lah untung gening ayeuna mah cek euis awang anu dengdek bae ngadangukeun ti jero kamar. Bener ari goreng patut teh mah aduh ngan eta we gening boga 2 pakakas nyaeta kabeungharan jeung kapinteran gening kagoreng patutan mah bisa kaliputan ku kabeungharan jeung kapinteranana eta teh lami pisan Rama euis awang ngobrolna sarta manahna beki gilig bae yen Raden Suntama hiji anemer beunghar tur pinter tur anjeunna mulih ka bumina ku anjeun nu parendeng-rendeng jeung bumina euis awang sarta euis awang disaur ku bapana euis
Cek Ramana nyarios lalaunan. Ya Raden Suntama teh ngajadikeun baris nikah cenah Nyai. Ari nikahna teh yeuh pageto nya. Tah mamawana teh yeuh keur hajat oge meni 800 rupiah. Gelang emas sarampasan, panitih emas, mata berlian, jeung suweng berlian Nyai. Tetela doh, mama teh lain beja wungkul ayeuna mah. Nya yen anjeunna teh doh jelema pinter deui, beunghar leuit. Ayeuna mah urang kudu gewat-gewat Nyai. Sasadiaan nya. Nya mama nya. Sing horeng artos anu 800 teh artos Ramana euis awang ku anjeun eta emas berlian anu ibuna euis awang teu terangeun ngagaleuhna. Maksudna pangna ngabohong kitu teh supaya euis awang beuki teteg manahna sarta beuki puruneun ka anemer bangkong cenah. Aduh, ieu mah aduh. Najan ayeuna bebeakan oge cek Rama euis awang engke nama moal burung we kabual deui lantaran sawah-sawah anu sakitu lega rek dibikeun ka anak aing sarua bae jeung ka aing tah olok lah sakitu mah itung-itung useupeunana be atuh Nyai milik geuningannya ka Nyai teh. Tidinya Rama jeung ibuna euis awang burber mamarentah rahayatna aya nu balanja aya nu popolah aya deui anu katukang mangjait ngadamelkeun rasukan tariko kama sadak banceuy anu aya anu kamas wiria di pasar baru ngagaleuh bendo citak nu rupa-rupa nomerna bida bisi cenah teu sedeng malah pesen kerena mah di masaan nomerna saaraan Cimahi da eta atuh geus kamasur raos pendekna sagala rupa sasadiaan di baradeg. Tapi nya maklum aya artosna salirikna jadi sakecaplan nyata gancangna geus sayagi. Nuhunnya doh kacarioskeun wengina di bumi euis awang meni ribut pakepuk nu babenah di dapur nu paropolah dokdak nyacag ngan aya ngan di bumbina we euis awang nu jemplang jempling dapuguh anu ngesianana duaan bae euis awang sareng picarogieunana katilu marjum. Aduh saannya marjum mohon aduh. Ku hideungna Rama euis awang tayohna bae bade ngarayun-rayun nuker oleng panganten anjeunna nyaur tukang kacapi jeung suling dihariringkeun ku Nyi Ena tukang tembang
nu di pangmempek tea. Atuh nuker sedeng pada birahi di hari ringan cek pikir karena di majar tea asa di sawarga beh di tueunana saenggeus nu tembang nembangkeun rupa-rupa lagu dengek lagu Sinom Pangrawit. La ilah upami ieu lagu mamaosna juragannya cek marjum seep sugan maah seep ku imanya juragan. Ih laing mah bisi maja bisi majar nyaan teh engke cek eus awang mah cek eus hade ngomong teh cek karena di bari semu nu hayang dititah ku eus awang. Cing mangga atuh abi mah hoyong ngupingkeun cek eus awang bari ninggal ku juru soca. Eus mah digugut teuing atuh si Marjum mah. Maklum we jelema tukang heureuy si eta mah euy Nyai. Heureuy si eta mah. Lah da bandana juragan mah mun teu Sinom Pangrawit baju good kitu cek Marjum. Cing atuh. Cing mangga atuh hoyong terang cek eus awang. Nya ku marahal kena kitu ih. Iya teh kahayang saha tuh kahayang si Marjum Nyai. Apan kapalai euis atawa kapalai euis atuh ieu teh cek Karnadi. Kahayang abdi atuh kahayang abdi. Tubuh aku engkang mah moal kasusul surupana Nyai. Ieu madu luhur teuing Nyai luhur. Dengek Karnadi nembang laguna Sinom Pangrawit tebudu we sorana tengeunah sora lalaki bear ear sora biantara mohon cenanya. Aduh. Sinom panglejar mana tawisna engkang numbi Gusti mituhu kana dawuhan isin mah yen yuta keti dapugu sorana laip sora nu jauh ka bedug ari kitu teh mah da jamakna urang sisi awon sisip tayageusan pamenangan. Sae akang sae pisan geuning. Nyai mah sok ieu wae teu tiasa Nyai, teu tiasa duh. Ieu mah si Marjum we dasar. Hayang ngelat cenah hayang, cek enak. Ari Pangrawit mah lain sok dialokan kitu, cek eus awang ka Marjum. Mohon atuh kantenan pisan cek Marjum semu hayang nu dititah. Kitu mun punten we teu tiasa nembang mun itu nya. Teu tiasa nembang sim kuring teh mun. Cik atuh cik hoyong terang abi mah. Dengek Marjum ngalokan lagamna Ciawian sarta Ramona ditungkupkeun kana panona pokna kieu. Sumur padeukeut jeung sawah ayana di kadu dampit sugan saumur tukang di sawah ayeuna dina Alketip
dina Alketip meureun ari gaclok gaclok gajeleng kitu cenanya muhun hapunten nya teu tiasa. Lain kitu atuh Marjum. Eta mah ayun-ayun ambing meureun, ayun-ayun ambing. Cek euis awang. Ya, si Marjum mah dasar maneh mah euy, jalma teu puguh patut maneh mah. Cek Karnadi bari molotot ka Marjum sarta ngalungan surutu si Gago tina dus nu aya hareupeunana. Menggeus mentong dialokan deui si eta mah beki mecah ke nyai, moal bisa sare kengke. Muhun atuh urang gentos bae nya ku baju bud. Euis kitu sanes. Komo eta atuh nyai teu tiasa aduh teu tiasa. Nya kedah tiasa atuh Akang, kedah tiasa. Bisa dicarekan ke kudu nonton sorana cenah duh. Nih sora naon tah eta teh? Wios atuh Akang wios. Nya atuh nyai ye dangungkeun geura. Mugi nu maha suci nang tayungan ka makhluk anu hina nu sok wale sumolondo jauh ge ngajugjug gumela nu sawiji carek paripaosna sanajan di laut-laut ke dasarna anu pinu ku setan sareng dedemit mau burung we dileuman kitu nyai nya hapunten we teu tiasa tembang Akang teh nyai. Suantona ge meni siga artis kitu Akang. Nyai mah puguh bisi salah ke di komen ku batur. Wios atuh Akang wios. Aduh ya mah ditanya nyanyi muhun hapunten nya. Teu tiasa. Muhun teu tiasa. Aduh. Hapunten bae. Lah gening aya nu bela kitu geningnya. Cek bi enak. Nya cek nya gening ayeuna mah aya. Cek euis awang kapaksa ngambil hati sanajan teu cinta saanyana oge lantaran inget kana kabeungharanana sareng pamerena. Asa naon ieu teh duh lamun kuring teh anu dibelaan teh nya. Nah saha deui atuh cek Marjum bari ngebulkeun haseup surutuna dengan kakak we ieu mah anu terang teh kana jeroanana juragan mah atuh nyai. Ye dangukeun geura keun bae nya teu tiasa nemang oge nyai. Wios atuh Kang Marjum wios. Dangukeun nyai ye matak naon pinanggi jeung milik diparengkeun laksana kahayang pila kadar hayang amprok nu sumurup nyawa dua jadi hiji nyawa nung eker engkang eker nung sanajan pupus sasarengan ulah pisah ti lahir dekap ka batin naon pambegalanana. Ieu mah nya aduh sok aya wae maneh mah Jom. Nah kumaha tuh Kardi
Waktosna seep aduh mohonnya waktosna kabujang seep mohon insyaallah enjing atanapi pagetot tiasa ditepang dangukeun deui mohonnya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.